kana sugyaning kana sabyaning nikmat ti Gusti Maha Suci anu hamo bisa dibilang angot mun kudu diwingcik di hiji-hiji. Di tema kedua kalimat syahadat minangka pamatri sanubari janji muarek lancalinci mencat bulan jauh tina papagon agami. Gaya sahur anu langkung dipayun kapihatur kami syukur kanu Maha Ghafur. Teu aya basa anu leuwih teu heula kapiseja iwal ti puja kanu Maha Kawasa. Zat Allah Subhanahu wa taala. Margi amin ku pitulung tinu Maha Agung, nugraha tinu Maha Kawasa. Alhamdulillah urang sadayana dina deungeut ayeuna dihin pinasti anyar pinanggi tiasa dikersakeun patepung lawung Pak Amprok Jonghok kumpul ngariung bongkok ngaronyok dina ieu tempat insyaallah dina raraga tasyakur bi ni'mah tawis tumut galur sunnah Rasul nincak tepak syariat Islam sejak ngadahukeun palaputra dina akad pernikahan. Salawat wa salam mugia salamina dilimpah curah dikocor digolotorkeun ka pupuh agung paduka alam nabi akhir zaman sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawatina para sahabatna para tabi'in wa asbau tabi'ina tur dugi ka urang sadayana salaku umatna anu insyaallah tetep genep pageuh nyepeng kana ajaran manten. Kaunjung ka para sesepuh, para alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat anu parantos sami-sami rawuh. Dulur-dulur ti palih kidul baraya ti belah wetan, saderek ti palih kaler anu parantos sami-sami hempak merbayaksa bari rampak jejak doa kanggo pun anak anu baris beber layar tarik jangka sim kuring ngadeg dipayuneun Bapak Ibu sadayana langkung dipayun seja sanung-sanung palalaku paralun sanes culangu dadawidi anu kasuhun weleh parantos kumawantun ngering jabung tumalakung alak-alak cumampak boh bilih kirang tatatikina tebih titik gerintihna anggang tina subasita hapunten anu katedah rumaos sanes ahli sim kuning istuni kapeto kuku lanceuk saurna teh supados ngawakilan begituna sim kuring sumangem nyandak asma pulanceuk kang tatang miwah teh euli sakali laku dipayun seja nyanggakeun silaturahmi kasadayana anu hadir mudah-mudahan we ieu silaturahmi teh sing tiasa ngalubarkeun saneskeun dosa perdosaan di antara urang oge janten wasilah kanggo tetep riung mungkulangna urang jaga di yaumil jaza tangtosna dina rahmat sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salajengna sim kuring sejang haturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan kasadayana para wargi anu parantos tiasa nyongcaikeun waktosna ngaluuhan kana panggulempun lanceuk mudah-mudahan di sadayana sing janten amal soleh mun Allah anu baris kenging pahala ti mantenna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nanging sawangsulna sim kuring ngedasi hapunten anu saageng-agengna boh bilih dina panampieun anu batang sakieu tempat anu sakieu rupekna oge sanes kantena anu serba ala kadarna tebih tina upami anggang tina utang dari kahoyong mah ngajamu para tatamu teh kalitan ageungna luhur ngaluhuran gunung jauh mapakan mega saur pariposna mung ieu mah patali beureupakeun pusat bahan cek kolot mah mung sakieu ayana kukituna meninggali anu dipamri jembar manah anu diteda si hapunten lahir tumekaning batin. Dulur-dulur anu sami rawuh sanak baraya anu sami lenggah sepuh anom jelar istri
simkuring numawi ngulem kabara wargi sadayana hapunten ampun paralun sanes niat hoyong kapuji hoyong niat sanes niat ria-ria komo upami hoyong katangga mung imo istuning sejata syakur binikmah wirehing dina deungeut ieu simkurang sapaluardi nuju di paparina nikmat ku Allah Subhanahu wa taala. Saur ki dalang mah nuju bingah amarwata suta bingah kagiri-giri lir gunung tanpa tutuban jeung jalagri tanpa isi siga sagara tanpa muara. Raos kagunturan madu karagragan menyan putih teh sanis bobohongan. Ari anu janten mardi teu aya kajabi. Were sapamunut ginuluran sapanjat tinekanan dikabul maksud kunuh ma'al agung diijabah doa kunuh maha kawas rehna pun anak Cep Tommy Yusuf Septian inyana teh lamun peuting teu geunah cicing mun beurang teu puguh lampah sudah dahar sudah pola teu puguh tarasaan sabada dititenan si horeng si man horeng anjeunna parantos kabetri jam paring asih karuncang panah asmara malati asihna tos aya nu metik dahlia katresnana tos aya nu ngalah insyaallah manawi teu aya cegahing Gusti dina waktos samingon anu badi dongkap manawi aya milikna sareng sagalupina ti Allah Subhanahu wa taala bade diakad nikahan dina kaping 25 Agustus 2018 di Cipanas Bogor. Tahu gituna simkuring salah si Abah sejak munut restu ti bara sepuh ledapang doa ti sadayana mugia kersa ngucurkeun restu nu rahayu ngecelakeun doa anu sampurna kanggo pun anak anu bade beber layar tarik cengkar. Mudah-mudahan dina waktu samingon ieu Allah maparinah kesehatan kajanglaran kajembaran dina waktosna sing lungsur langsar teu aya harangan harungan atuh dina waktosna pun anak tiasa ngalaksanakeun akad nikah kalayan pinuh ku rahmat sareng ridho Allah Subhanahu wa taala. Atuh salajengna kaparwargi anu sumping ayeuna boh bilih dina waktosna henteu sadayana tiasa ngarungrung ieu si utun ngajajab ieu si ujang hapunten simkuring sanes pipilih sanes dipisah diwalah-wilah mung ieu mah patali kamampuan panginten keterbatasan kendaraan sareng waktos oge da ieu teh ari ngarungrung kaping 25 dinten Minggu ari mios ti dinten Sabtu keneh tengah dinten panginten janten kirang langkung ngarungrung teh sadinten saungi tiasa lebet rekor sadaya tak kitu rupina sakali deui hapunten bilih sadaya teu sadayana tiasa ngiring dina waktosna tah anu pamukas mah sumangga urang sami-sami ngadoa kapun anak khususna mudah-mudahan anjeunna bade ngalaki rabi teh sing mancing wancina sing cak kana ugana cekolot masih mutrik-trik rimbil sikina rendung sirungna mayak pak cangkokanana atuh kulawarga anu bade diwangun sing ngarunggunung batan duku ngarandakah batan majah ngarandekeh batan sen salamina sauyunan sareundeut saigel sabobot sapahen sapihanean sabata salimbangan kacai jadi salewi kadara jadi cari salonggar sama pahit sama manis sabag jasa cilaka ketika lahir turbagina kalayan salamina tiasa nyandi lalayang pancagapura waluya amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pamungkas pangkusas catur tisik kuring berat sahur esek kecap rek leumuran kadasar keleuwih tengah rek buh pilih aya luhur sahur bahe carek mawur ku catur mencar ku carita tutus langkung ke panghalang au payung ibar deja bobo sapanon carang sapakan neda agung cunggung cukup lumur neda jembar panghampura
Margi aya paribasa ciri sabumi cara sadesa. Kumaha kitu bobot pangayon timbang tarajuna sumangat nyanggakeun. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Wala haula wala quwata illa billah. Wa afu minkum wallahu muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.